hantu hareupeun salaki kudu geulis pada ratu teh eta nu bener ahli sunnah wal jamaah mah ngan makan warti mah kareulis ngarebred ge baju kararini ngali sare hareupeun salaki ku daster isoak aing pohok dasterna teh di kamal ieu ari rek saena malam Jumaah teh dengekeun malam Jumaah teh ayeuna teh malam Jumaah beres ngaji teh cium tangan ka salaki wanita yang mencium tangan suami kan sama dengan mencium hajar aswad. Provinsi Banten menunggu pergi haji Kabupaten Lebakan ya 9 tahun loh 8 tahun paling cepat teh balik cantang tos biasa nyium hajar aswad aja hayang nyium hajar aswad ayeuna teh balik ciuman salaki teh kedua tuh salaki teh eling istighfar yang kiai indung sia ka sarumahan biasa ge tarara cium tangan tara esok-esoknya cium tangan awewe ayeuna mah ciga angkot kumaha setoran tadi dibere duit 1 juta mah ngadangkak sia molot siga bakakak bere duit gocap nyangeyeng sia mah itu teh arek moal haleudang teuing awewe ayeuna mah latre sarebalna teh salaki meuli emas salaki meuli emas anting liontin gengge meuli spray my love kintakun eterna meuli tiung Zoya Elzata meuli spray my love kintakun eterna iya tadi pasar si abalanya nek mani ku Cihaneut ai salaki rengo manek mani lain heuh ka laut sebel kasih aja teh da kaluar ti imah teh kudu cigahan lamun hareupeun salaki kudu geulis moderat nah gitu taina teh malam Jumaah make lipstik ayeuna teh nu Ines anu rasa strawberry waktuna molor siang makan cilok nyereng teh awewe ayeuna mah salaki nyandung kokosodan maneh ai salaki nyandung lewe sia kos peju eta ku maneh diantep tadi servis sebal aing ada servis salaki teh moal ke lain hati atuh balik sholat isya teh ka salaki teh arek mamam rek memem arek tuang rek tumpak bade cai bade nyai kudu kitu ka salaki teh lain buat baeud bangkenap bangkenung lebaran lilah keneh taraweh acan tadarus acan geus ngomong ka salaki meuli baju teh ayeuna nungtut teh mah karoreng bulan gini bulan puasa teh sok cara rape utak seureung ge da heueuh hei wanita yang memandang suami penuh dengan kasih sayang seperti memandang Ka'bah awewe nu ningali salaki ku deudeuh ku nyaah ku eman sarua ningali Baitullah Baitul Atiq tetep salaki teh ku deudeuh ku nyaah ku eman sarua jeung ningali Ka'bah komo salaki na hideung mah jiga Ka'bah hampurannya kan wah hideung atuh da teh hideung kumaha ngan ngumus hideung wacai Ibu berbanyak ya Rabbi bil Mustafa malik makosidana waghfir lana mamadoya wasi'al karomi eta munajat sholli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Urang saya sahur moal, mun moal diberesan, salaki teu sahur pingsan. Lain ku nafsu atuh segala ruga ge ku ilmu, komo ku suku. Bu, Bapak jujur, berapa orang yang tadi malam melaksanakan sholat tahajud? Nyata tuh melihara rese, ari hirup hayang mulia, ari amal petot. Yang kedua, kalau kita ada masalah, Masya Allah ya Karim, subhanallah. Selain kita harus sabar, selain kita harus melaksanakan dan membaca istighfar, salat berjamaah awal waktu di masjid dalam kitab Durrah sungguh akan menyelesaikan masalah. Jadi ke lalaki aina, lalaki entong awewe. Barang siapa yang tidak salatnya berjamaah, baca itu dalam kitab Durrah, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan hartamu bagi mereka yang tidak berjamaah. Ngomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ai salat di imah, ahli bid'ah wal gagabah dengekeun. Ahli sunnah wal jamaah itu salatnya harus berjamaah di mas awal. Ya ngomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ahli salat di imah. Dari mana dasar hukumnya saya mau tanya? Segala rupa teh kudu ku ilmu, selain ku nafsu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heuh ingin nyaulain komat. Hayang teh ka masjid, udud. Ngong adan teh udud. Timpa kopi gudai mantap. Batur ka masjid, ngopi. Keras salakina teh. Sal da bagas salaki teh. Hei, rasakeun hayo, boga pila, boga kapal pesiar, boga hotel, tidak akan berkah kalau tidak sholat berjamaah. Wah, orang yang meninggal akibat minum oplosan, betul? Bapak tahu kemarin di Jakarta ada orang yang meninggal akibat tawuran. Nauzubillah. Mana putra putri siswa SMK? Mana saya mau tanya? Hei, berjamaah ke masjid, katanya SMA plus. Plusnya plus apa maksudnya? Plus teh naon? Waktu sholat Bang Bengbrong sama dekat masjid teh. Aku di sini. Cek imam teh kau ada di sana. Ya plus gitu. Batur ngaji sapina batur muin. Kalaka main PS. Saatan sok main PS. PS teh permainan setan teh. Batur ngararaji kalau kang cerdok di warnet ngan-download. Anak-anak kata nggak tidak sama narkoba, betul? Narkoba? No. Narkoba? Bala-bala? Yes, atuh sia teh. Sakali deui. Narkoba? Bala-bala? Oplosan? Kokosan? Hasum ge halal sia. Narkoba? Bala-bala? Oplosan? Kokosan? Tawuran? Ta'aruf? Intisari? Adem sari? Jablay? Janda? Gemblek janda yes. Ayah rana di dia. Ini bener ayah itu. Rana ngora. Rana kolor.